kadawala sareng astrajinya parantos dumugi teh ka Amarta. Nanging aya kejadian di Amarta sing horeng Amarta teh kiwari bade diserang nyata ti nagara Jamul Dwipa. Bima parantos masihan alasan kaya patih pireh sadayana uleman parantos didugikeun nyata kanggo hajat samrat nanging ye patih kekeh peteukeeh asa dihina ye patih kumargi daya onangan atuh antukna duka dua belah pihak sami sapuknya tapikeun pitotama kayanana. Heuy. Hadir aing merupa-rupa teh eta Amarta jeung diserang deui. Udah. Wayana urang bagi-bagi pancen na mah. Bagi-bagi pancen kumaha? Kuring rek ngahijikeun Otipati jeung si Semar. Iya, ulah situ susah sisi wae teh moal teh. Duraka teh kumaha kuring ya kumaha kuring. Ayeuna aka wayahna bantuan Panawa keur diserang ku nagara Jamul Dwipa. Pedah itu rajana teu ngeunah teu dionang dina Hajat Samrat. Wayahna bantuan Panawa uing rek ngahijikeun si Semar jeung Otipati. Ulah istighfar ulah. Papi ka aya atuh. Tunggal leuwihan ulah. Buah sida wala kasurupan ku permen karet. Wayahna bantuan nya sok itu wala kadir wala di dieu yang tuka beneran teuing aya keur main dari putama ayeuna Panawa anu nyerang nagara Amarta aya nu nyerang meureun aya mah Amarta teh boga musuh deui nya. Katuru katutu aing hirup. Naon akang? Aing daya musuh teh sedih aya atau aya. Nah, atona kumaha? Aing sedihna aing ripuh. Atona inget aing boga murid. Iya. Moal milu perang rek lalajo aing mah. Beres. Wir-wirian wirna. Anjir. Wah, juragan anu moal anjir aing lalajo anjir. Ieu Arya Bratasena sareng patih ti nagara Jamul Maglibnya eta Jamul Dwipa kakasih patih kana kaseti parantos paduharepan nyata pikeun ngayunan Yuda mangwaspada nirakaton pada kumarangan ampun nira sampai deui aing rek berebeja kasia kana kaseti waing onangan kabeh geus dibagikeun jigana onangan keur ka Raja Sia tenepi pasikeun kana lain salah aing bima dengekeun ku ajeun ieu kajadian geus teu bisa diponah deui teu bisa meta ngapura sabab raja kaula geus kaburu nyeri hate wayahna teu dionang ku ajeun wayahna nagara ajeun kudu taluk ka nagara aing basat doh aduh main abi mate paehan ku aing eta tuang wajib anjir gede di euy cuman teh bima teh leutik walah mun sagede kieu eta si bima anjir sagede kumaha wadukna ieu jelema nya oh aing ngising burusut sa RT karungkup ku waduk oh gede-gede teh jelema ieu
Alah, agan. Simak kape hatur. Bot, geus balik sia ti sawarga. Parantos agan. Salamet. Salamet. Nuhun bot, mana siwala. Atuh maritis agan. Anyir. Aya jelema mun jiga cikur. Jiga cikur ka aing. Agan. Aya maha guru kuning dia. Isin agan. Maha guru isin. Dipayun atuh cari ke maha guru. Sawiya cekap di agan cekap isin kaula. Sawiya cekap agan cekap. Monya salira ka panggeran ku kaula. Sawiya cekap. Punten ya punten. Tenan naon. Apa kene ilmu agan? Ba, Ilmu apa kene? apal atuh. Wir yang teh tenang. Buat ngomongkeun aing teh si goblok. Kaciri dulak delek aing. Kurang ajar sia ku aing itu jiga cikur ku aing dibedaya ku aing sia. Bima, sok ayeuna mah tangtukeun sahan unggul. Nagara anyar teh nagara ulah. Bang pati pada pati hutang bilang dek bae bilang. Dipun foto pun pati sakoy. Ayo sia. Gan. Tahu. Kumaha mah guru. Sawiya teh mah ku abdi we. Agan milarian Indonesianis. Naon maksudna? Eta mah ku abdi. Sawiya sama guru mah calik we. Calik Eta mah ku abdi. saya itu mangga. Kade ulah hilap agan ilmu. Apalah tuh. Wir yang eta tenang. Buat ngomongin aing teh janji. Kade kafir. Kau situ goblok aing teh. Kadi saya Yahudi. Naon situ teh? Urang ajar sia. Geuleuh aing ka jelema model kieu teh. Jelema tara salat. Goblok pamangke ge kakara situ jeung aing teh. Si terjemahan. Terjemahan naon situ nyaho teh mana aing terjemahan? Da ani ngawa di masjid aing. Masjid sia di mana? Mah aing teh nyaho. Nya. Nah, terjemahan teh di masjid aing situ teh. Da aing lega masjidna. Ya kumaha lega teh? 2-2. Eta mah musyola atuh teh. Ya, maneh ulah gelut jeung sasaha. Lamun maneh gelut jeung batur, berarti maneh geus mengkhianati percintaan urang duaan. Wah, beres. Hah? Awas ya. Gelut jeung batur bagian nana. Taluh wae. TKB ku gelut, kabita ku yang wir. Aing mah yang lalajo. Modar kuai Gatot Kaca. Nukieu mah maka cewir-wir yang wir nukieu. Enteng nukieu mah. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bar wirang Gatot Kaca modar kuai. Maju we jauh. Awas ya hiap. Anjir teu asli mah yeuh. Dijieun tina naon di jelema das teuing. What? Allahu Akbar. Subhanallah. Anjir. Kelo eta suku mere toke canggih itu. Urang aja sia. Woi. Iya. Salah mana bagongnya. Sia kahina ka urang. Kahina sia ka urang. Da urang lain bagong. Da urang mah cau amon.
Aduh menitiis. Modar gua enggak tergasa maju. What the lagi? Si Dora kan nuntut. Si eueuh rasasan. Aing kudu bapak can pernah di tengah jika kitu. Paling letik aing di tengah ku halu. Kurang ada sih. What the Modar sia. Montong di tongeng-tongeng aing mah tara biasa. Menten biasa bisi boga penyakit aid gaing. Modar sia. Ampun otot aja, ampun alala motor itu babat gua yang kugadas ya. Ang pati palapati utang bilang pawang di babat ini gadaku perlu kita sari. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 Bima geus pindah profesinya. Pindah profesi kumaha? Eta sia jadi petaninya. Petani naon? Ni eta mah mawa waluh. Lain waluh gada itu. Oh, gado. Iya. What? Tahu si Ruta Laing. Babat gue isya. Babat gue isya. Juragan Bima. Bawa naon akang? Aing mau juragan Bima Wagada, aing mau bandring. Waduh, bandring. Nah, aya butam di dakwar gua aing dah. Kumaha kenal-kenalan. Iya. Mantep pejahat gua aing na patokna aing nya. Dagorkeun gua aing. Aduh kaget. Kamana leungit? Kamana? Alah, nama tak jadi pol sebulah. Iya ning mulut dia. Alah, dagor gua aing. Ada. Sarunep teh euy. Saha?
Nih jadi ponok. Mulit nih. Buta mah ku aing wah mau asa-asa. Dipukulin sama saya. Iya dong. Harus. Kan saya berjuang. Iya. Yuk. Kalau itu tidak pukul nanti gua yang kena pukul. Iya dong. Aku. Mana nyeri teuing. Nyeri hati ditamelar. Koa bisa dikubaran. Aduh alah ieu tengah teuing. Nyeri wala beunang dikubaran. Aja tutukuran pae kitu panasaran. Penggorak kene pepengkurang can matian. Ku aing serahkeun aing mah rek kawin deui. Aduh, ieu lemah banget namun jiga receh. Bro si temen nyebut receh ka aing. Urang ngajar ku aing sa di podaran ayeuna mane hutang pati bayar pati hutang urang bayar urang bakal di podaran kurang ayeuna. Masih we. Gerak sama tinungan-nunganung bapak nunga juga gerak tegrakan kategaan pae awak maneh ayeuna dua. Waduh. Sok lah modar wae sok. Iya. Ende benang karasa. Iya. Ende benang deui. Karasa. Iya. Dua lagi benang alah. Alah iya. Dua lagi. Iya. Dua lagi. Mungkin. Kokot na hirup kene leuh utek-utekan. Jagor ku aing ieu. Ayo teu beunang. Goblok rek modar ge ngahina kene ka aing. Ayo teu beunang deui. Tuli goblok masih ae. Boyong ketipu. Paduli teuing da teu nyeri hate. Mang, naon? Uing rek maot. Lah, pati. Jadi goblok itu. Adieu. Heh? Adieu. Mau ngasih denger? Moal. Uing rek maot. Anjing buru-buru gitu diheula ka akhirat. Lamun di akhirat senang buru-buru SMS ka aing dieu. Adieu mang. Naon? Pedieu uing rek amanat. Amanat. Oh rek amanat? Nya. Ieu tadi dinya. Ieu. Penyebab irung atuh si teh. Uing rek maot. Anjing. Lamun uing maut bejakeun ka kabogoh uing aa maut gitunya. Ku aing jadi bejakeun ka pamajikan kabogoh. Pamajikan uing. Saha pamajikan maneh teh? Pamajikan uing. Agnes Monica. Agnes Monica mana sih teh? Eta artis. Eta pamajikan maneh? Iya. Mun aya Agnes Nes bejakeun aa maot gitunya. Oh gini bejakeun gede we. Nya tuh ayeuna maot teh nya. Aku masih awe atuh. Mau ngomong ayeuna we mumpung nyase. Siapa trek maot mah? Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
asal ti Allah mulang deui ka Allah deudeuh jang cacak buta bade maot nyebatkeun la ilaha illallah Allahu akbar urang mah manusia piheung teuing tanyakeun ka ustad tanyakeun ka ulama lamun bade maot nyebatkeun la ilaha illallah Allahu akbar si buta ge mati fisabilillah mati syahid jor ka itu. Tapi pamajikan anak gulis ya uy. Gulis Agnes Monica artis ayeuna mah Rana nya Rana nah dikawin ku aing ulah si goblok sungan teh geus paeh nyawana karek tepi kainya mereka ka Cikamurang Raden Arjuna ngapantosan ieu sedanten radia peladam tama anu ngamu ngaran maneh saha ngaran kaula Arjuna Arjuna Arjaun tung dibulak-balik ngaran kaula Arjuna kurang ajar modar syajun gue hutang pati pada pati hutang udang pada udang maju sia usek aduh modar gue aduh lesot gendenawa gue sia dibalangkeun ku aing bangsat hutang pati pada pati hutang udang pada udang woi aduh, Paman Arjuna dibalangkeun Paman. pelan pegang pelan jangan binatang genawa di babat ku yang dining pusaka ku dewe merupakan tasih salila terenaun lag-lag di luhur diparengkeun mang salamet kasep katut kasa haling eta genawa urang babat ku mang sae mangga wilujeng babat rasakna pun balasan ku dewi
ajar sia. Pena stiker sayang Tomampara. Ieu denawa kasasar ti corona dening pusaka Arjuna tak alang hingga masing patit tumakaning berlaya. Modar sia gatut dasar maju. Alah, anjing alah. Alah, anjing gue tengah yang ditajok anjing alah. Alah, siulah gue anjing yang ongkek anjing alah. Alah, yang ongkek. Alah, ngurang anjing alah. Alah, anjing alah. Mih keluar deui. Mangkaning 7.000-an. Alah lebar euy. Geuleuh. Dahar deui naon hayang top atuh tah hayang mah. Bisi kurang keneh tah mereka. Kopi nya. Walau. Mister Sarumangan anjing. Walau. Hayang utah. Aduh, mangkening loro. Mangapun. Loba teuing si Bro. Saha maneh saha? Geus. Alah, aduh Bang, ampun Bang. Sia teh kuat-kuat teh Bro. Kamur ku batu wae sia wae. Naon teh hujan naon euy? Hujan. Anyir utah goblok. Paingan aya hujan hasem. Bener teh teh utah hasem aing ampun Bang. Mudahan ampun alas. Alah, gigi break lo batenya jadi lieur. Alah, jangan aduh. Apa? Wah, cilaka asli asupri kuku. Aduh. Cilaka. Jangan ribut. Ada apa? Ada sesuatu yang harus paluru. Apa itu? Ulu mun urang mah dikolornya euy. Dapur tamat di kolor. Cara kapoe tapi tutung. Udah sok ieu. Anjir. Amit-amit ih. Alah. Anjen lelaki langit telangan jagat terkaulah morek menurut sasi kumang ngejat satu jang beas dipahan di kuai sebiwa wali tuan jeung aing sia hayang nyao saha nungu sia teu baik punten Kang Jeraba Dodot supados tereh we mah tereh naon Dot jilawan ku kaula we supados tereh ieu Ya, urek di kumaha kaula boga aji pamungkas kitu Dot ya beres Dot Tatot kasa baik Jang Akang tinggali dulu murid aing kera ieu kera bebenah. aing keur bebenah ieu dengan sama beri lalangiran laju na kayo aduh balik apa moal
Mau bisa sana tu biasa. Ha? Naon aja nak manfaat bapajeun. Hayang nyaho jeung Aisyah. Bener anjeun teh kalana. Anjeun teh kalana ka kaula. Tega aing. Hati tega. Rasakeun pembalasan ti aing. Ilmu naon sia? Ilmu pamungkas aing. Beres tot, halus tot. Cik aing hayang nyaho tot. Punten sanes nemongkeun kagagahan ieu. Sok Saya sombong ulah teh. lamun alus aing menta tot ya pasti dibasikeun. Pasikeun teh ulah. Magirata ulah. Awas. Ya. Tarik. Aya nu hilang. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Yo. Wirya. Go jump. Wirya. Go jump. Kembali ni. Kejar. Lulus. Bis. Nanaon asine? Ilmu naon tot? Teh sekarang pun. Aduh hilap di kali. Ya nu hilang. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Lanjut. Wirya. Go jump. Wirya. Go jump. Kembali ni. Kejar. Lulus. Lulus atuh. Lulus. Anak aing stres. Si Gatot stres. Nanaonan stres. Kawan. Kening panawat dengan relo. Anu, ampun. Waduh, aing kudu bebeja kasih kersa. Tulungan anak aing gelo kersa. Wirya, dong, cuman ini kejar lulus nggak ada dong wae. Are. Sukses. Aing ditipu. Aduh nyeri kulit putih anjir. Nyeri kulit putih aduh. Mana guru gelo? Tangi kuai siapa di payahan siapa? Alah anjir. Edan siap. Tapi kapurem pungut aing. Tapi ka era kubala rea aing disebut stres dua baing. Gara-gara aing ditipu kasih edan dah. Baingan cicengiran wae ti baheula. Ieu tah we nipu ka aing. Tangi di payahan kuai si di mana siap? Anjir cilaka aing aing cilaka euy. Aing nak tahu wil yang beli goblok gitu lah. Jadi wah aing kieu. Ampun. Itu lompat di piulaan wae sia. Yo. Ieu wae jadi kata waktu kan ieu lompat. Aing mana aing balik euy. Jumput. Aing jeung wae atuh. Pentewak we teh. Geuleuh teh aing. Tina garap jamu dwi pada bubar katauran. Kacariosnya ditumaritis. Dah. Semar Badranaya kasumpingan otipati jagatnata atu rewasi Semar warahwa wirihwi. Wiresieun katohian Semar teh saha salolosna. Dah. Takang Semar saha? Ye kaula Kang. Ai. Nanaon sia ka dieu? Otipati. Ai, Gusti. Datan niratang ngademen.
Datan nirat tangga teman Ewuh mangkulingan Daten nirat Nanaonan saya teka dia nanaonan ay yang akan sadaya-daya behentang ngertek-teken suku genteng belokeun Kakang Semar naon ieu panginten anu diberi kapalai ku salira sia teh kumaha lamun aya batur deuleu aing kada tangan ku sia deuleu sanes ieu anu diberi kapalai ku Kakang Semar teh diperkaya ku naon sia upami Kakang Semar palai sawarga deui mah ulah miwarang bebenyit ulah miwarang budak da kaula ge boga rasa boga harga diri naon maksudna naon maksudna itu Kakang Semar naon maksudna sidawala ngamuk di sawarga ai sidawala ngamuk di sawarga pamuk-pamukan sidawala di sawarga pasti jadi piwarang ku salira upami salira palai sawarga memangat teuing ngan carana ulah jiga kieu atuh Kakang Semar sidik ku aing ge dicarek ka sidawala teh dicarek kumaha dicarek kula ka sawarga jadi ieu teh sanes piwarang Kakang Semar cing julang ngapak teuing aing kudu neta bebenyit aya perlu mah aing sorangan ka itu deuleu ai aduh ieu teh teu ngarti kaula teh kumaha tapi saktina luar biasa ieu Kakang Semar sidik aing ge dileleskeun leuleus aing teh itu Kakang Semar jadi itu leres sanes piwarang Kakang Semar lain aduh hapunten kaula parantos tawon mana kasalira Kakang Semar dosa kaula parantos tawon mana ayana untung eueuh tatangga sia deuleu akeun bae pati-pati ye Semar Bu saha ulah kaget di aing dawala yeuh ai tuh Kakang Semar kunaon si dawala teh ci buru datang datang teman datang merat tangan teman nebuk mangkulingan rana dan rasamnya sampun prapta nanaona sampai kamu-kamukan di sawarga nanaona nanyin dawala make kamu-kamukan di sawarga ya lamun teu ku jalan kieu aing moal bisa ngahijikeun maneh Semar jeung si Otipati. Tu si edan. Nanaonan ieu teh dawala anjeun teh. Lamun jalan teh kieu Semar jeung Otipati moal ngahiji seperti kieu ya. Moal datang. Nanaonan sia? Heuh. Rek ngadukeun aing jeung Mang Silai. Lain. Naon maksudna? Ya. Semar si goblok anjeun disebutna Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakeun datna alam nyaksi kana hade jeung goreng alam maksud lain tempo ku mata batin maneh ulah mata lahir anjeun nepo ka kaula Otipati tempo mata batin anjeun ka kaula ulah kalimpudan ku aliah dunya anjeun Semar Badrana yang ngadak-ngadak ngarumuruk lir kapuk kaibuna lir kapas kahujanan di payunan ieu dawala ayana aduh ampun pangersa naon atuh maksudna teh aing teh geus harengheng ku dedengean pajejeut ku dedeleuan nempo alam dunya geus teu
merenah deui nempo nagara geus awut-awutan deui aing teh hayang ngahijikeun deui antawis anjeun Otipati simbol ti pamimpin anjeun Semar simbol ti masyarakat simbol ti pamimpin anjeun Otipati ayeuna kudu ngahiji deui jeung simbol Semar di antara rakyat cenekna anjeun pamimpin di rakyat kudu geus ngahiji deui sabab ieu nagara awut-awutan teh kulantaran pamimpin geus teu percaya ka rakyatna rakyat geus teu percaya ka pamimpinna. Iya, geus patukang tongong, geus patojaiyah, pamimpin ka kidul rakyat ka kaler. Di mana rek benerna ieu nagara lamun geus kieu? Tah, aing teh hayang ngahijikeun deui antawis rakyat di pamimpin-pamimpin jeung rakyatna manunggal sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin-pamimpin jeung rakyatna. Paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong disebutna silih asah, silih asuh jeung silih asih. Geus eueuh ayeuna teh antara pamimpin jeung rakyat teh geus eueuh. Sok contohan ku anjeun pamimpin Otipati, contohan ku anjeun Semar rakyat supaya ngahiji deui ulah nepi ka pakia-kia. Lamun ngahiji antawis rakyat pamimpin, pamimpin jeung rakyatna ieu nagara madani margotilah bakal kahontal ku sararea nyaeta nagara nu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja. Moal ngawujud lamun tengah hiji rakyat jeung pamimpin eta kakuatan hiji nagara eta agungna nagara lamun geus hiji pamimpin jeung rakyat. Ayana kumaos nyun kumaos pangersa sakitu ti aing sok ulah musik-musik ulah manik ngaudangkeun mancan turu ulah ngamomorekeun perjuangan kolot urang baheula ulah ngamomorekeun ulah rek hianat perjuangan